Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sadayana kumaha damang. Mugi-mugi hidup sadayana sehat walafiat ya. Sehat? Alhamdulillah. Sehat sadayana. Amin ya rabbal alamin. Hidup sadayana dina pangajaran bahasa Sunda dina dinten ayeuna urang bakal rebet kana materi anu anyar nyaeta ngeunaan rarangken tengah ar jeung al. Nah, naon ari rarangken teh ku ibu bade diterangkeun ka payun. Naon ari rarangken tengah teh? Rarangken tengah nyaeta rarangken anu diselapkeun kana wangun dasar kecapna. Rarangken teh pami dina bahasa Indonesia mah nyaeta kata sambung. Janten kata sambung anu diselapkeun, dilebetkeun kana kecap dasar gitu. Jadi kata sambung upami dina bahasa Indonesia, bahasa Sunda disebutna rarangken. Rarangken tengah ar aya 3 bentukna, ataupun aya 3 jenis nyaeta aya al, nu kadua aya ar, nu katilu aya ra. Janten rarangken tengah ar teh tiasa robih janten al, tiasa robih janten ra, ataupun dibaca ar. Anu kahiji rarangken tengah ar tiasa robah jadi dibaca al umpamana hiji wangun dasarna dimimitian ku konsonan L. Janten kata dasarna diawali ku huruf L. Nu disebut konsonan teh nyaeta huruf-huruf anu iwal ti huruf vokal a i u e o. Huruf konsonan itu kecuali huruf vokal. Jadi kecuali huruf a i u e o berarti sapertos huruf B, C jeung sajabana. Contoh tina rarangken al anu robah jadi al nyaeta hiji aya kecap dasarna wangun dasarna lieur, katana lieur. Nah, lieur eta dikawitan ku konsonan L, huruf L. Lieur ditambah ar janten la lieur. Nu kadua leuleus janten la. Saterasna wangun dasar ar bisa robah jadi al umpamana wangun dasarna ditungtungan ku konsonan R. Janten huruf dasarna kecap dasarna tungtungna huruf R. Contohna bager. Bager tungtungna R. Bager ditambah R janten balager. Atanapi pinter. Pinter ditambah R jadi palinter. Anu katilu rarangken ar tiasa janten dibaca al umpamana wangun dasarna atanapi kecap dasarna ngang campuran. Ngang teh contohna jadi dibacana teh dua kali sapertos kempreng, kempreng. Ngang hijina kem, ngang duana preng. Nah eta ngang teh eta ngang no disebat ngang. Ngang campuran nu kumaha, jadi ngangna aya 2 anu lebih ti hiji mung bentuk tina ngang teh aya BR, TR, PR, CR, KR, JR jeung DR. Contohna kempreng. Kempreng ditambah ar janten kempreng. Kempreng ditambah ar jadi kalempreng. Atanapi gombrang. Brang ditambah ar jadi galombrang. Anu kadua rarangken tengah ar angger jadi ar umpama wangun dasarna atanapi kecap dasarna dimimitian ku huruf vokal a i u e o. Upami tadi dina nu kahiji mah ar janten al umpamana wangun dasarna dimimitian ku huruf vokal huruf konsonannya. Upami ar jadi ar mah dimimitian ku huruf vokal. Contona asup. Asup teh eta wangun dasar huruf pertamana nyata a. Asup ditambah ar jadi arasup. Atanapi contoh nu kadua ulin ditambah ar jadi arulin.
Pami anu katilu nu kumaha? Nah, pami anu katilu rarangken ar robah jadi ra. Umpama wangun dasarna tanapi kecap dasarna ngan saengang sarta dimimitian ku konsonan. Konsonan teh iwal di a i u e o. Contona celeng. Nah, celeng ditambah ar jadi raceleng atanapi beng ditambah atanapi beng. Nah, beng teh awalana tina huruf konsonan eta b. Beng ditambah ar jadi rabeng. Tah rarangken tengah ar atanapi rarangken tengah al gunana kanggo naon? Gunana nyaeta kanggo ngawangun kecap barang atawa kecap pagawean anu hartina loba atawa loba ngalakukeun. Jadi pami ngarabeng berarti nu ngabeng nate lobaan, ngaracleng berarti nu ngaracleng nate lobaan gitu. Janten rarangken tengah ar ayat 3 nyaeta ar tiasa jadi dibaca al umpamana dimimitian ku konsonan l tungtungna konsonan r sareng engangna campuran. Nah, wangun dasarna di mimitian konsonan l ditungtungan konsonan r atanapi engang campur. Ras ar dibaca ar angger janten ar umpamana kecap dasarna dimimitian ku huruf vokal. Anu katilu ar dibaca ra umpamana saengang kecap dasarna teh tapi dimimitian ku konsonan. Nah, sakitu heula pangajaran dina dinten ayeuna. Mugi-mugi hidup tiasa ngartos naon anu ku ibu dijelaskeun. Panca dina dinten ayeuna hidup mung nyeratkeun materina dina buku tulis. Hapunten tina sadaya kalapatan. Urang kapendak deui dina minggon payun. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.